aya si eta teh anu nagih teh ya. Mau duit. Anu nagih? Anu bas acis teh geuning 500. Bayaran sorangan. Oh, sudi teuing aing kudu mang mayarkeun hutang batur. Nah, ada sorangan nu meta ka wing. Teu mais teu meulem. Emong aing mah. Tenggot. Bayar. Dong kewe tungguan datang ti Arab atuh. Duit sakitu mah dibayar ieu. Pan aing mah digegejeg. Mangkat nage karek kamari eta teh geus lieureun di lembur da ngaranna ge sabelah kapan? Kudu ngabiayaan sia mah atuh. Kumaha geus kitu? Ada aing kumaha atuh mah aing nu nambelan. Keur ka Arab. Susul. Susul kunyuk sia. Susul kana naon ku aing? Naik ontak pun naik tenggek. Sudah deh lah. Sugana peluang teu duiteun. Bener ide bagus. Meni lieur ieu teh. Boga salaki molor jeung molor bae. Apa-apa ngabutuh awewe. Sambunganan loba ieu teh. Tarusing kudu neangan duit ka mana ieu teh lieur ya nyieun ka saha nya. Cek. Aduh, ieu mah lieur si teh ampun. Cek. Ayam neng. Duit di mana neng? Bukan dongeng aja. Peryogi naon neng? Biasa we tiada lain tiada bukan. Duiteun ceuk. Neng, nu kitu mah teh kudu dicaritakeun. Teh oge perlu duit ieu teh lieur. Jeh, pantesan nambe di sauran teh ngadangu. Efek teh atos kitu jadi budek ceuk. Kan umum neng ieu efek 32 atos teh ngadak-ngadak sagala budeg, nyeri beteng, nyeri huntu, riet sirah ya neng. Aing asa kararasok ieu. Aing kudu ulin ieu mah aya meka beberapa teh. Aing ulin ka si Teh Ika jeung ka Mah Dede tembak kesel. Bae ngumpul jeung awewe geunan. Resep kene bareng jeung Bikang. Cek, jangan ngobrol di ngabalong yuk ngerup yuk. Amin teu bosen ieu mah. Nekeun lihat. Mah ngali lauk geura ka dieu teh. Duh, Ieu ngali pancuran. Aduh. Ini enakeun tuh. Neng, Iya, aku kasih dari dulu aja cek. Neng kali itu enggak. Allah pangsi eta mah loba kokosoranana sok loba baturanana sok ngebut-ngebutin asis neng. Bener ide bagus. Sebenarnya aya teh nya di rumahna ya. Aya. Ieu, lamun hasil kita bagi dua jadi hasilnya. Ya, aku kerja keras dulu ya, Cek. Bye-bye, Cek. Naon, Dek? Ieu teh Kartika. Heeh. Biasa we atuh Dede. Ih. Naon sih? Mesyongit. Naon? Namanya asa beki gulis euy. Ayo butuh yeuh, Buru. Butuh naon atuh teh? Ayo ngobrol hayap di situ. Yuk. Di mana? Ayo. Atuh di dieu we. Ayo, Buru. Hai. Dede. Dede Iwang. Dede, Buru. Penting. Buru. Aya naon atuh teh menira rusuh kitu aing mah. Lain. Aya peluang piduiteun teu. Dede. Peluang piduiteun aku mah kitu. Ya. Si Dede ge butuheun, teteh butuh sok Buru. Si emak butuhan duit. Kan we sinaneangan atuh manehna mah. Buru atuh deh sok Buru mikir. Udah teteh sudah bingung aing mah. Sok Buru. Kudu kasaha nginjem nagenan. Sok Buru. Nah teteh nate payu kana laki. Awal jomblo. Buru. Jomblo tapi kaoyak kieu. Heeh. Jika nama aya juri ge mah halangan euy. Ya Dede juri. Kita sama aing bakal kang mamawat terus teh. Dede Aing duit teu mana? kalau lotor di bagus di salon ya teh. Butut ieu na tuh. Sok di dia ya.
Ya tuh Dede Jiwong, nu kasep, nu bager, nu sengklek. Bantuan teteh. Butuh ya, iya. Ais teteh mani motah ini butuh duit kana butuh jang naon atuh teh. Ulah pokona bagi kebutuhan ya. Juga namun butuh najang obat buduk, obat kesek mun kurang ge dibantuan da karunya. Dede obat burut eta mah, buru. Teteh jang naon jang naon. Ampun teuing. Ya. Ya geus kieu we atuh ke urang aya babaturan. Ayo bener yuk. Oke ke urang. Bener ah? Bener. Bener. Heula atuh acan ya acan. Ngan eta mah wayahna meureun sugan dibere ya ge. Nya usahakeun ha. Ampun teuing aing. Yuk awet kieu teuing kana duit. Ayo. Ayo bantuan. Teuing aing menilieur ya awet kana duit nih motah. Kita nemen motah kana duit teh aing mah. Ayo. Heueuh ke heula atuh. Ya teteh. Udah pedah we uling teh wau coba karunya. Geus we teteh nyangke. Tungguan di imah uing ini teu la. Itu benernya. Heeh, tenang we atuh. Nya. Tungguan di ditu, urang mangkat teu la. Ya Nah. Cuk. Teteh ka ditu uing ka dieu. Ya. Wong. Aing teteh. Mun bletan ku aing mau ditulungan. Ini teh biasana si Yosep sok aya ka dieu euy, saya teh kan jadi kosipa. Ku aing dipanginjemkeun ka si Yosep lah. Karunya nama euy. Suganan we tuh kena daekeun geuning ka urang. Lumayan. Yang bawain ulin mah. Berarti aing tinggal nagih teh ieu teh kawa entur euy. Kita di mana ya? Ajaran ah. Ih Yosep, kebeneran pisan euy. Aing aya perlu ka maneh. Terus kita tera neangan nih mah. Kitu Yosep pan manehna gawe di kosipa lain. Heeh. Yo. Lagihan. Aing aya nasabah anyar karunya bantuaneun. Saha? Janda tapi geulis ya mah. Karunya euy ka aing minta we bantuan. Lain berek nih nih. Pan aing ge teu gablek duit ya mah. Aing ge bisa nage mantuan unggul. Kaya we kumpul. Bantuan we wayahna yo. Sabaraha? Teu pirang jem nage 500.000 sia mah. Tapi amanah teu. Nya amanah atuh, kewe tagih ku sorangan ka imahna. Mas, lain berek juga nunggus-nunggus. Sabaraha? 500. Eta si janda eta nu pirang mah nya teu apal maneh. Apal eta si Teh Kartika geuning. Oh. Apa? Apa? Heueuh si eta ke tagih we ku maneh. Lain, aing teu dibantuan karunya. Gopenya? Gope. Heula. Gope 1, 2, 3, 4, 5, 500 nya. Emang ke heula tuh borong pisan kana duit teh. Ge aing pira ge jang batur sia mah jang nulungan. 2, 3, 4. Nah, 100 deui dipotongan. Potong biaya naon eta? Admin lah tuh. Ieu mayarna kumaha ieu? Bayar kumaha nya bayar ka aing unggal poe. Berarti unggal poe. Heeh. Unggal poe. Aing teh bejakeun tuliskeun we Teh Kartika gitu. Oke, tuliskeun kan. Eta ade gitu bejakeun potonganna 100. Heeh, geus gampang. Katampana 400. Mana ka mana nagih ka mana? Kawan entur aing euy. Berarti isu ka dieu mah nya. Isuk paburit paling eueuh. Ya heug atuh heug. Juga teh nagih mah. Geus hilik atuh duit nya. Hasil neng ka mana nya ieu teh? Hasil kitu nengan duit teh. Hai. Ya caca geuning aya. Kumaha neng? Kasih Dede Iwong. Terus sugan cenah sok sebulan. Sugan ieu ge, tungguan. Kayak tadi cenah si Dedena nambut sabaraha? Tukang cenah. Jadi ngatur keputusan gitu. Kayak tadi si Dede ke usaha. Mau macam siksa we carekan teman-tuan gitu. Ih, Dede Iwong. Kawan kita. Kumaha? Kata mi asa beuki geulis. Buru bantuan ya. Buru nama teh buru daek jadi kabogo urang. Aing. Bagus dibantuan. Kun bae lah. Kolot saeutik teh da ngejeun nak keneh. Buru tuh tengah sampai redak. Cicing heula tuh nih. Cicing heula mun. Aing aya awewe sok mota teh kana duit. Mana? Aya ya tadi uing meunang ti babaturan ti Kosipa.
Kan omat keisukan bayar. Bayarna kumaha eta? Bayaran nanti berarti harian. Sehari sabaraha? 20.000. Dipotong? Hah? Tadi potong 100 tangan kata 400. Namun ini gede-gede teuing iwang dipotongna. Ah nyoteuing da teh mah kebijakan ti Kosipan aku kurang geuning wae geus mantuan. Kosipanna orang Batak. Lain. Kapan bertahap tadi teh rek ninjem gede ge nang da moal dibere tuh da anggar pertama masuk 500.000 ke lamun lancar disukan dibere 1 juta. Ya sanama mun Kosipan 50 dipotongna wong. Nah ieu mun gede-gede teh 100. Nyoteuing atuh meureun ieu mah Kosipan anyar milenium. Kumaha sih rek dibawa moal mulai ke urang. Ari jang makana Kayak isukan ieu mah si teteh heula. sekalian wae nginjem teh 1 juta. Sekalian kumaha eta ge pada kayu ka si teteh eta geuna pada janda ku yang disebutkeunna janda pirang geulis apaleun itu na ge. Ieu eta potonganna meni gede-gede teh 100.000. Jadi teh yo heuh. Erek moal eta teteh. Ada. Nya geus tuh dang Nek, bagi 2 tuh, Nek. Kade ke isukan ku si Pana bakal ka dieu. Ya, cece besoknya. Awas kah. Ya nu cece isukan ya pangetakeun ngajukeun. Heuh ce gampang ke kurang isukan tapi kudu lancar heula nu si teteh. Oh, jadi moal dibere 1 juta mah wong. Dibere isukan kan kudu 500 lah mun 500 lancar isukan dibere deui ngan omat eta isuk bagian nagih. Teteh duitnya dikemanakeun? Iya. Sok ngabibita we asa unyat balik ah. Nya. Geus nuhun gitu. Nya mun hasil ke dibere komisi. Ade ke isuk bagian nagih saya eta. Da pernah sampean ta isuk. Isuk geus ditagih. Sudah ngomong. Kapan eta mah kosipa kitu. Ngerti. Yang duit teh meni dipotongna gede-gede tim 100. 400.000. Apa di mana 400? Pusing Krim genep 100. Anjing, aing geus sabaraha kali ke ka dieu. Tepanggih keneh wae. Deui. Si tetehna eueuh, si juongna eueuh. Ciri teh ngadoraksakeun pisan. Panggih ku aing si juongna, awas ku aing. ojek teh eueuh wae teh meni sepi. Bilang ada kuan itu. Teh, Hah? teh terang bumina teh Kartika teu anu janda pirang teh geuning. Bade naon kitu Pan bade nagihan, kitu sababaraha dinten abdi teh ka dieu teh aya wae. Tuh. Ada gerak. Tuh, bumina nu paling itu tuh. Bade ditu. Nu cetna warna gading. Oh, nuhun atuh teh. Nuhun. Aduh. Meureun cikeun arek nagih jelema eta. Ke warung heula ah. Bentar. Ih. Gua enak lagi ka dieu. Ah, siap. Iya, ngene ieu teh. Assalamualaikum. Teh. Assalamualaikum. Mana cenah? Assalamualaikum. Anyar teh. Unggal aing ka dieu. Hayu we, jeung nggawekeun pisan. Berarti aing kudu neangan si Jiwong ieu mah euy. Si Jiwong mah cenah. Ongkos cek aing ge. Kulis mah geulis kan mun hese pisan kana hutang teh. Mod. Aman. Yes. Minta tolong ka si Dede. Murah kasiksa ieu teh. Aman tuh. Aing keur bunga. Yo. Asik tuh. Ya. Dede ya. Bantuan ya biaya si eta teh nagih teh ya. Obat duit. Ih. Anu nagih. Nu basa acis teh geuning 500. Oh, si Yosep. Duh deh. Ampun ting teteh aing keur bunga-bunga jol we ka kayu we minta tulung aing. Kumaha atuh? Jadi punya nyemput wae, biar ge aya ih. Ieu aing boga hutang teh bayar gerat teh. Dan aya Dede, acisna. Aing mamanya ayeuna kamari butuh kudu ku urang dipanginjemkeun teh ayeuna bagian mayar datang di ka dieu kudu kumaha atuh. Ya tuh amal, muka cida. Lain masalah ku amal-amalna teteh ye. Hutang teh bayar geura. Bantuan lah, Dek. Nginjem ka sakel. Jam nutupanna nya. Na teteh kagis bayar sabaraha kali. Encan. Anjir, acan pisan bayar.
aing keur bunga-bunga poe ayeuna geus datang nu kieu patut. Nya, wah. Teh geulis-geulisna mana hese kana hutangna aing mah kangerakeun ke ku si Yosep ngadat kawing. Atuh bantuan Dede, ngerakeun ku dasi. Maha atuh. Nya. Maha tuh nya. Buru mikir. Mikir. Tak gitu. Nya. Ieu. Geus satu teteh nyumput-nyumput tadi tuh. Nya, da bakal ka dieu meureun Dede geura. Pan di ka dieu, geus ku kumaha urang sok ka ditu lah. Ampun teuing aing untuk geulis beat diberepetan disusukeun ku aing kena ieu kana yang pelut bae kana naon lah. Ini mah lumayan we atuh da. Rada alus saeutik. Geusina ka dieu si Yosep na ku aing. Aing alasan kumaha sekunit datang. Anda dengan nasabah teh bagaimana? Bagaimana kumaha teh Yosep? Oi ka dieu yo geus 4 poe aing ka dieu nya yo. Bolak-balik yo. Bolak-balik aing yo. Teu mayar seperak-perak acan ka aing. Aing ditagihan wae ku kantor. Atur pan eueuh beulaya si sayang apa aing mah karep teuing. Sorangan nu main tanah kawing, sorangan nu minta tulung berarti sorangan nu mayar ka aing. Aing pira-pira ngabejakeun. Wah, karep teuing aing mah. Tagih kumaneh ngana tagih. Aing 4 poe. Pan heueuh keur ka Arab. Nah berarti iya mah bayaran sorangan. Oh sudi teuing aing kudu mang mayarkeun hutang batur. Nah, ada sorangan nu minta kawing. Teu mais teu meulem. Mong aing mah. Teuing got bayar. Kewe tungguan datang ti Arab atuh. Duit sakitu mah dibayar ieu. Pan aing mah digegejeg. Mangkat mage karek kamari eta teh geus lieureun di lembur da ngaranna ge sabelah kapan. Kudu ngabiayaan sia mah atuh. Kumaha geus kitu? Ada aing kumaha atuh mah aing nu nambelan. Keur ka Arab Susul kunyuk sia. Susul kana naon ku aing? Naik onta pun naik tenggek. Kepan eueuh terus aku kudu kumaha deui aya eueuh. Nah sia naon ieu teh? Cing bangke. Nya. Modalnya mana? Hanteu anjing ieu mah jurig kitu. Di mana ieu bauna? Cik tehan ku maneh, da aing mah teu modal sia mah. Hanteu aing mah teu ngising. Aduh, si teteh kalah nyumput. Nyumput nah atuh teh anggar we tut maka ambe bubugang. Anjay.